maju iya. Iya. Modal siap. Oman teuing siap. Babat kowe kabeh. Ulu. Agan. Itu saha? Menyebut jadi sejajaran. Pohon Iqbal. Oh itu onyat siapa semohon. Hebat salira luar biasa kan. Hebat tahun. Pangartos duke kaki itu eta buta hampir-hampiran beak enak. Dibabat wae. Jantan pamuji sadayana dipuji ku saha? Urang negara amarta maruji. Karapro atuh. Surah. Saha cenah teh? Nah, sekarang abdi dagan tepet tadi jeung abdi. Duluy. Cikeng teh eta teh juragan terja. Duluy. Saha cenah teh? Eta teh putrana juragan Bima. Dikitukeun sumuhun. Nulot. Eta teh rakana juragan anu Gatot Kaca. Aing ngajan jagona jiga rayina. Ieu sia tuh. Bageurna ge sami. Bageurna sami kumaha? Nyo juragan anu. Bageur ka abdi tuh masih 300 tuh. 300 dah hiji 2 3 Gatot lah samre duit 300 sumuhun ingin ku aing pot jang bejakeun antarja pedit kitu bejakeun aing gablek duit di mana aing jaorai karena ngegubuk duit dina bolanya aja aing beureun pada neungeulan mah ajar sia. Babat kowe kabeh ku gadai. Lah mana si Bima euy? Ya hareup halik kowe halik. Apa waktu hayawan nafsi mah kemo. Wah, si Bima dia mana geus pina profesi Bima jadi petani. Petani naon? Geuning eta mah walu. Lain walu hite gada. Oh, gado. Kurang aja jadi pedaran baik. Bangsa tiap. Iya. Woi. Goblok. Eta teh beusi setan. Teu da bidan teh make nyirita kolan ge teh. Modal. Iya. Oh. Wah, cing atas jurang. Wah, buat gue. Woi. Mah juragan aku. Ye, gini si cepot. Subaha tuh. Halo. Matuh. Du. Panuju siap. Duit 200 ke publik. Tanak.
Bumung deling memamikeun nepi ka kieu patung ge. Aduh, Kang. Kang. Ketua. Wah, Kang, enjoy. Genut. Tunulu. Pailol ai bok teh kaing. Ai keur ge mah ka di rumah teh lah. Jajan heula. Belajar atuh, Kang. Buka duit mulutnya. Nah, Kang. Waduh Joy. Murah, Wah murah mu Joy. Wah di mana lagragna? banyak atuh lebaran. Jangan. Ya, atuh. Jangan kemana sih teh? Kalebak. Tadi- Kalebak nanti belah mana? Terus si kalebak turun ke naon? Tadi si goblok dicacak wae. Centang tuh mana, Kang? Yang dicentang wae, bener-bener teh. Luar biasa maneh antarja maju senyo so bangsa dia wah udah siap pura iya aing tangan kanan langsung Ibu Dewi Gedeng Permoni tangan kanan benar di podaran baik so siap rasakeun ka ieu Penas stiker sayang kumampara. Iya. Ian terja kasaktian anak lain yang saukur fisik na wungkul. Tapi an terja nyaeta turunan orai. Iya denawa dipura dening perahna ya an terja nepi ka awut-awutan. Pamenteuna ngemasing patit temukaning perlayak hancur kayanana. Udah siap motor boy. Anjir Aya leuwih. edan Aya leuwih. aya leuwih ilmu anjir di ciluhan buta nepi kabut-abutan gitu beungeut ha. Jadi tangkorak anjir lamun aing boga kitu Joy itu hak ciluhannya ayo gua Raka, tawakan goreng patut. Allahu Akbar udah turunan orang ya Joy Ya, bener, Kang. buka pura loh aing mah ngeureun teh ngasih di ciduan bahaya mah ngeureun teh power ke jelema teh mah sieun jahit gagah teuing aya bangsa silumanan geuningan di negara Amarta teh bangsa silumanan boleh lain para denawa eta di ciluhan kabeh diberi ka para rusak-rusak alah sawaleh kenyangan ti handap sawaleh kenyangan ti handap cilaka lamun ki celana mama mampu para denawa mundur pada mundur
ngadago. Tahan habis ya. Iya ya mah kadi. Pangpati berapati hutang dan bayar lah. Kira Den Bima ningali anterjaan luar biasa. Da memang sanesna ieu teh Bima teh ngadonya nepi ka mana ieu anterja ngabela negara jeung bangsa jiwana. Datan nirat tangga demam datan nirat tangga demam wani-wani datang di gara-gara amarta babat boy. Anterja Allah punten balik syahrir balik Diu aing rek nanyakeun ka sia bener si anak aing ari saur Kangjeng Ibu maleres kaula teh putra salira sareng Kangjeng Eyang sakali deui akti sia saha puna kitu nyaeta Sang Hyang Antaboga hidung sia pun biang teh nyaeta Ibu Nagagini jadi sia teh anak aing imbalan ceuk inung sia kumaha lamun bener-bener si anak aing pangapunten saura teh salira kapungkurina mangsa kaula lahiran teh salira ngejat Kangjeng Rama cal percaya aing aya amanah teu tinung sia ka aing lamun bener-bener sia anak aing aya saurna teh plongokan Kangjeng Ibu tuluy saurna teh Kangjeng Ibu teh ono ida ijar aing baheula jeung inung sia kitu tah aing teh sok ono ida ijar dupi hartos teh naon moal apa sih mah teu marasi aing cicing budak apa cik aya naon dipesen saurna teh salira upami ka itu teh pangnyenakeun lengkeng sareng martabak telur anak aing yakin sia anak aing anterja hampura aing ini teh lain nganu harti sieun tapi aing aya tugas di Maha Tunggal hampura anterja anak aing sakabeh nagara amarta warga negara ya anterja anak aing panggedena hidup anterja hidup anterja hidup anterja luar biasa anak aing dibawa ku aing hayu syahyu tur teh kitu leuh sing horeng juragan Bima teh ngadoja ka juragan anterja dari hati nama yakin ngaku dah memang geus katingali atuh da sarua pisan jeung ramana tina pamenteuna oge teu dipikeun sasieur tapi geuningan sagala rupa ge pinuh ujian jeung cobaan
siapa yang kurang bisa lepas tina ujian jeung cobaan yang harapanana bener-bener manteng tah yang maha langgeng segala rupa anu cita-citakeun bakal kahonta deui ya sehingga rong kitu deui segala perjuangan teh kudu make pengorbanan tina pengorbanan kudu ngaliwatan susah payah tina ngaliwatan susah payah kudu barengan ikhlas jeung ridona tah sabaraha hapunten tina samudaya kelepatan sakali dia mudah-mudahan kula warga Jembar pangresana Bapak Dodo Suhendi sadana cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Salamet anu nongton, salamet anu ditonton, sakali salamet tetep salamet. Sakitu ti putra Gerahdia tilu permios sanes teh sono pamitan sanes bosenan sanes waktu surang teh sapater kula deui. Hatur nuhun. Jangan